Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul ulah galak teuing kasalaki. Ini untuk para kaum ibu-ibu ya. Maksudna kumaha atuh Ki nepi ka kitu. Aya temen Ki Kampak aranna teh Pandil, Pandil. Eta mah lamun manehna balik teu mawa duit teu bebenangan lah poe harita teh. Begitu balik teh aduh dicarekan beak bersih. Ai maneh kumaha sih balik teu mawa duit? Aduh, pusing, pusing, pusing. Kumaha atuh Daneng? Poe ieu geus sateker kebak tapi da teu meunang duit usaha teh da teu dibayar ke cenah dibayarna isukan ya heuh. Tah, kudu menyadari lamun kitu teh ulah curiga ka salaki teh curigaan. Akhirna lamun loba galak teuing ka salaki, loba bejana. Bejana kumaha Ki? Aya nu panyakitna nyeri tuur. Nyeri tuurna teh sok kadenge meureun. Aya nu gondongeun dina beuheung gede teh heuh, kos oray sanca di dieu yeuh. Eta teh akibat riwayatna teh sok galak teuing ka salaki. Aya aturan salaki digebredan make tambang. Aya salaki nepikeun ka digebugan make lancatan, make awi. Ampun. Tah ulah sampai nepikeun ka kitu. Lain naon-naon. Eta teh bisi madawa kanu awak sorangan. Bener teu omongan Aki tah?